Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ikhwatu iman jamaah pangaosan ngalajengkeun hanca ti payun. Pergi ke mana? Ya. Salajengna al-hukmu robi. Nah, kajian hukum anu kaopatna bahasan surat Al-Fatihah. Ati payun anu kahiji ngeunaan status bismillah nya gitu. Hukmul awal ya. Ngeunaan status bismillah, apakah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah dan surat yang lain atau bukan. Terus hukmus sani nya. Permasalahan hukum anu kadua nya. Hukumna ngaos bismillah nya. Dina waktu salat nya. Nah kedah diaos bismillah teh nya, utamina dina waktu ngaos surat Al-Fatihah atanapi henteu. Terus al-hukmu tsalis anu katilu kamari gitu. Hal tajibu qiraatul Fatihati fi shalah, wajib henteu maca surat Al-Fatihah dina waktu salat. Nah ayeuna lajengkeun al-hukmu rabi nya. Bahasan hukum anu kaopat. Hal yaqra'al ma'mumu khalfal imam. Apakah makmum babacaan teu salatna dipengkereun imam teh. Jadi upami salat berjamaah tangtos saya makmum teh nya Pak. Da salat nalira moal makmum gitu. Nah, ketika salat berjamaah, apakah makmum itu babacaan salat atanapi henteu? Tah khususna ieu berkaitan sareng bacaan surat Al-Fatihah. Nah, upami dina kitab Ra'ail Bayan ieu dijelaskeun kieu. Ittafaqal ulama'u ala anal ma'muma idza adrakal imama raki'an fa innahu yahmilu anhul qiraah. Para ulama sepakat upami makmum masih kabujeng keneh mendakan imam nuju ruku, maka bacaan makmum teh ditanggung ku imam. Li ijma'ihim ala sukutil qiraati anhu birukul imam. Nah, dengan alasan itu sudah menjadi ijma' mereka bahwa selesainya bahwa rukuknya imam itu nandahkeun makmum tos rengse ngaos-aosan naon wae. Jadi upami numutkeun As-Sabuni dina ieu kitabnya, saur anjeunna para ulama itu sepakat upami urang sebagai makmum. Nah, teras menakan imam teh tos ruku. Maka satungtung kabujeng keneh ngiring ruku mah urang teh teu kudu babacaan naon-naon. Gitu nya. Nah, ieu engke nyambungna sareng bab masbuk nya, Pak. Gitu. Margi engke teh aya keterangan hadis man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Saha anu masih keneh ngabujeng nya imam nuju dina posisi ruku teras makmum tiasa ngiringan ruku sareng imam faqad adraka rakaatan, maka si makmum teh tos kenging sarakaat. Hartosna henteu kalebet masbuk, henteu kalebet tinggaleun gitu. Tah kitu dina bab masbuk. Tapi upami urang ngiringan fatwa para ulama Persatuan Islam di Dewan Hizbah mah makmum
akan dinilai dapat sarokat itu ketika dia bisa membaca surat Al-Fatihah secara utuh, secara sempurna. Hari hadis anu tadi kumaha, ada hasil penelitian bahwa hadis itu termasuk hadis yang dhaif. Nah itu. Nah jadi upami di dia Imam As-Sabuni menyatakan ittafaqal ulama, para ulama sepakatnya, itu bisa dikatakan ulama nu mana gitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa mendapatkan ruku'nya imam itu tidak termasuk sempurna rakaatnya, artinya dia sudah masuk kategori masuk. Bahkan kalau di persatuan Islam bukan cuma ya, mendapatkan ruku kakantun surat Al-Fatihah wae eta teh tos kalebet masbuk. Nah, ulangi deui nya. Ya, jadi numutkeun As-Sabuni dina aya kitab mah kata beliau ulama sepakat bahwa ketika si makmum masih sempat mendapatkan rukunya imam, maka teu kedah babacaan naon-naon. Nah, ya hubungan sareng kumaha posisi makmum. Apakah nuju salat teh kedah babacaan atanapi henteu? Da surah As-Sabuni lamun masih keneh kabujengnya ngiring ruku sareng imam, nah, maka si makmum teu kedah babacaan naon-naon. Margi mah rek babacaan naon-naon ya, Pak. Rek maca naon da posisi imam tas nuju ruku. Nah itu. Wa ma idza adrakahu qaiman. Nah, anapun upami si makmum itu mendakan imam qaiman masih dalam posisi sedang berdiri, fahal yaqra'u khalfahu am takfihi qiraatal imam? Apakah si makmum itu harus tetap membaca atau cukup bacaannya ditanggung oleh imam? Ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwal. Nah, ngeunaan hal ieu mah para ulama ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat ala aqwal menjadi beberapa kaul. Nah, jadi tadi sahur As-Sabuni lamun si makmum teh kabujeng keneh wah tos menakan imam dina posisi nuju ruku, maka makmum teu kedah maca naon. Jadi bacaana kumaha? Nya geus ditanggung ku imam. Nah, sedangkan lamun dina posisi imam masih keneh ngadeg, nah si makmum teh kudu babacaan atanapi henteu. Tah ieu mah ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Satu, dhahaba Syafi'i wa Ahmadu ila wujudi qiraatil Fatihati khalfal imam. Sawaun kanatis sholatu sirriyatan am jahriyatan. Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad anjeunna gaduh pendapat wajib hukumna si makmum maca Fatihah di pangkeureun imam. Baik itu dina waktu salat jahar atanapi salat sir. Nah, jadi hiji nya. Numutkeun pendapat atanapi madhab Syafi'i sareng mazhabnya Hambali nya. Pendapat Imam Syafi'i sareng pendapat Imam Ahmad baik salat sir ataupun salat jahar maka makmum itu wajib baca surat Al-Fatihah. Pangenten upami sir mah terjadi masalahnya, Pak. Da bacaan salat teh pastina masing-masing. Tangke nu jadi masalah teh naon lamun salatna jahar ta utamina ieu. Jadi upami salatna jahar. Margi upami salat sirmahnya di mazhab nu opat sepakat bahwa makmum teh teu kudu dina salat sir mah ya
maka makmum maca Fatihahnya. Maca membacaan salat. Nah, kecuali engke Imam Hanafi mah teu kedah maca oge. Nah, jadi upami saur madhab Syafi'i sareng Hambali, Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad berpendapat bade salat sir, bade salat jahar, maka si makmum itu wajib baca. Mata lamun nuju salat jahar sapertos maghrib, isya tanapi subuh nya itu. Upami anu nuturkeun madhab Syafi'i mah nya dipangkereun imam teh beres imam ngaos surat Al-Fatihah teh sok teras maca surat Al-Fatihah si makmum. Naon sababna wajib. Di mana dalil wajibna? Ya, hadis Utifayun tadi. Ya, tentang apakah wajib baca surat Al-Fatihah kamarinya. Nah, hadis eta nu diangge. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, teu sah salat keur jalmi anu teu ngaos surat Al-Fatihah. Margi salat kalebat rukun, itu mun istilah ahli fikihnya rukun, tapi upami di kamari Madinah ya kita bersebutna syurut, syarat gitu nya. Tamak syarat teh panginten engkena teu sah gitu nya. Pan syarat teh kedah aya. Tapi upami urang ngabandingkeun sareng kajian fikih mah ya, Fatihah itu lebih tepat disebutna rukun. Margi engke istilah rukun aya istilah syarat. Naon bentena rukun sareng syarat? Upami rukun mah kalebet bagian tina eta ibadah, upami syarat mah henteu kalebet bagian tina eta ibadah. Tapi keduanya punya fungsi, punya kedudukan tiasa nangtoskeun sah jeung teu sahna hiji ibadah. Ya. Pan ibadah teh ibadah naon wae nya bakal disebut sah lamun terpenuhi rukun dan syaratnya. Sabalikna ibadah lamun teu aya rukun teu aya syarat maka eta ibadah menjadi tidak sah. Mata kaidah usul nyebatkeun rukun teh ma yatawaqqafu sihhatu syai'in wa huwa juz'un minhu. Apa yang menyebabkan sahnya satu ibadah dan itu termasuk bagian dari ibadah tersebut, itu namina rukun. Sedangkan syarat ma yatawaqqafu sihhatu syai' wa laisa minhu. Syarat mah nangtukeun sahna hiji ibadah laisa minhu, tapi eta syarat teh henteu kalebet bagian dina ibadah nu tadi. Contoh nu paling gampil salat. Salat aya rukun aya syarat. Syarat salat naon, Pak? Wudu. Umumna mah bersih dari hadas gitu nya. Nah, kedah suci tina hadas. Nah, engke meresihkeun hadasna teh ngalangkungan wudu, lamun hadasna aralit nya. Kahampangan, kaabotan, kahitutan nya, Pak. Atanapi kedah ku ibad junub upami hadasna ageng. Nah, jadi syarat sahna salat teh bersih dari hadas. Aya hadis layak balullah salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddoa. Allah moal narima salat salah seorang aranjeun di mana manehna gaduh hadas, dugika dibersihkeun heula hadasna kudu. Nah, ketika disebutkan nepi ka wudu berarti posisi status hadasna ieu kalebet hadas alit, hadas kecil. Da upami hadas ageng junub mah teu cekap wudu tapi kedah ku ibah. Nah, itu syarat-syarat wudu. Terus naon deui, Pak? Menutup aurat. Nah, menutup aurat. Laki-laki perempuan sami bade salat kedah tertutup aurat. Nah, itu. Teras mayun ka kiblat. Nah, itu termasuk syarat. Nah, pertanyaannya, wudu salat sanes, Pak? Sanes. Ya. Nutup aurat salat sanes? Ya, sanes. Jadi wudu sanes bagian tina salat. Jadi wudu mah merupakan bentuk ibadah tersendiri. Wudu salat. Terus nutup aurat sanes bagian tina salat. Nutup aurat merupakan kewajiban tertentunya. Di luar salat oge kewajiban nu sanes. Tamatak salaresna mah punten upami sebagian wanita ketika dia dalam kesehariannya tidak menutup aurat dengan sempurna, misalnya Bapak Ibunya
aya istri anu sok tanangange kerudung lah kita. Nu teu ngange kerudung. Tapi nalika bade salat mah sok ditutupan eta teh nya gitu. Ngange mukena nya. Ketika ditanya kunaon nya? Kunaon make mukena nya? Henteu kitu pepurutulan. Alasannya sabab teu sah salat lamun teu katutup aurat. Maka secara tidak langsung si wanita itu pun mengakui bahwa rambutnya itu adalah aurat. Ngan aneh kunaon teu ditutupan gitu. Padahal menutup aurat itu bukan bagian dari salat. Gitu. Jadi sanes kewajiban nalika bade salat hungkul, tak gitu. Gitu. Jadi nutup aurat teh sanes kewajiban nalika bade salat hungkul. Sok sanaos leres. Salat moal bakal jadi sah lamun henteu ditutup auratnya. Nah, ieu hartosna nutup aurat teh kalebet syarat sahna salat. Jadi panginten aranjeunna istri-istri anu sapalih teu acan nutup aurat dengan sempurna nya paham gitu. Bahwa salat bakal sah lamun auratna tertutup. Ngan anjeunna hanya merasa tertuntut untuk menutup salat, menutup aurat teh jang sakadar nyumponan syarat sahna salat tungkul. Dalam keseharian mereka belum merasa tertuntut harus menutup aurat. Nah, eta syaratnya, Pak. Jadi nangtukeun sahnya. Jadi syarat itu nangtukeun sah, tapi teu kalebet bagian tina ibadah itu. Benten sareng rukun. Ari rukun mah mayatawaqqafu sihhatu syai wa huwa juz'un minhu. Nu tiasa nangtoskeun sahna hiji ibadah, teras eta rukun teh kalebet bagian tina eta ibadah. Rukun salat naon wae, Pak? Naon? Qiyam. Naon qiyam teh? Niat. Ya. Nah, takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram teras berdiri nya itu. Ruku, sujud, tasyahud, kalebet ngaos surat Al-Fatihah. Gitu. Upami numutkeun jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, itu termasuk rukun Fatihah teh. Kecuali Hanafi mah tidak memandang itu rukun. Jadi tengah surat Al-Fatihah teh naon kamaripan itu. Saur Imam Hanafi mah teu maca surat Al-Fatihah ge henteu naon. Hanya dinilai tidak sempurna saja salatna. Ari sah mah sah. Nah, tapi jumhur mayoritas ulama menyebutkan bahwa baca surat Al-Fatihah itu adalah harus gitu. Jadi mun bahasa para ahli fikih umum menyebat itu rukun karena menentukan sah dan tidak sah. Nah, upami dina ieu kitab mah disebutna syartun syarat cenah itu. Nah, padahal dina kaidah fikih mah disebut syarat itu tidak termasuk bagian tina ibadah gitu. Jadi intina mah keharusan Bang intinya. Jadi harus dan tidak boleh tidak Fatihah itu harus dibaca. Nah, jadi itu alasan mazhabnya Syafi'i sareng mazhab Hambali nya numutkeun Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad bahwa makmum baik di waktu sholat sir yang tidak keras bacaan imamnya atau sholat jahar yang dikeraskan bacaan imamnya, maka tetap wajib maca surat Al-Fatihah. Jadi sanaos kakuping oge ku makmum tetap wajib dibaca surat Al-Fatihah. Alasanana la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wa zahaba Malik terasa nu kadua. Imam Malik anjeunna berpendapat anna sholata idza kanat siriyatan qara'a khalfal imam. Upami dina waktu salat anu sir maka si makmum itu babacaan di penggerin imam.
Wala yuqra'u fil jahriyah. Wala yaqra'u fil jahriyah. Tapi si imam tidak membaca, si makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu dina waktu salat anu jahar. Tanapi tiasa diaos quri'a khalfal imam surat Al-Fatihah bisa dibaca di penggereun imam. Wala yuqra'u fil jahriyah, tapi teu dibaca dina waktu salat anu jahar. Nah, jadi saur mazhab Maliki mah Imam Malik berpendapat lamun salat sir makmum teh maca, lamun salat jahar teu maca. Lamun tadi Ahmad sareng Syafi'i salat sir maca, lamun jahar tetap maca. Jadi sir sareng jahar tetap maca. Pamisaur Imam Malik mah sir imam makmum maca, lamun jahar makmum teu maca. Tanaon dalilna Imam Malik ketika berpendapat bahwa makmum di waktu sholat sir baca tapi di waktu sholat jahar henteu maca. Nah itu. Istadalal Imam Malik ala qiraatil Fatihati idza kanati sholatu sirriyah bil hadisil madhkur. Dalil Imam Malik upami ngaos surat Al-Fatihah dina waktu sholat sirnya wajib keur makmum, dalilna nu mana? Hadis anu tadi disebutkan. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah itu. Jadi hadis sama eta Pak. Nah, tapi cenah wa mana minal qiraati khalfal imam idza kanati sholatu jahriyatan, tapi anjeunna ngalarang makmum babacaan di panggereun imam kalebet maca surat Al-Fatihah nu hukumna wajib tadi nya. Li qaulihi ta'ala dumasar kana pidawuh Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-A'raf ayat 104-nya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di mana dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, maka perhatikeun ku arancit. Wa ansitu, ansit itu diam. Diam tidak bersuara pacicing ansit itu. Itu. La'allakum turhamun, supaya aranjeun kenging rahmat. Tadi alasan Imam Malik. Jadi upami dina waktu salat sir makmum tetap baca, dasarnya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sedengkeun dina waktu salat jahar anu bacaan imam ka kuping, maka eta hadis teh ditaksis ku ayatnya idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pan upami tadi Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad mahnya hadis tadi digunakan untuk salat sir atau salat jahar. Ta upami Imam Malik mah hadis tersebut bergunanya berlaku untuk salat sir, tapi untuk salat jahar mah tidak berlaku hadis itu. Tapi yang berlakunya adalah ayat Al-Qur'an idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, di mana dibacakan Al-Qur'an maka istami'u si makmum itu wajib memperhatikan bacaan imam dan mesti diam, tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh mengeluarkan suara apa itu namanya ansitu. Insot itu diam, tidak bersuara itu. Nah, para ulama Pak ahli tafsir itu sepakatnya bahwa perintah menyimak dan diam itu berlakuna di dalam sholat. Lamun dina sholat mah tidak berlaku wajib. Pan itu wajib Pak. Di mana dibacakan Al-Quran istami'u, maka kalian wajib memperhatikannya. Nah, kecap istami'u teh Bapak Ibu bukan cuma mendengar, simkuring sering ngajelaskeunnya.
kecap istami'u teh istima'an gitu. Itu maknanya lebih dari sekedar samaan. Jadi istami'u itu lebih dari sekedar isma'u. Istami'u mah wajan istaf'ala, Pak. Istaf'ala yastab ilu istib alannya mustab ilun mustab alun. Dina kaidah ilmu sorob, ketika kata kerjanya sulasi mujarad, fiil fa'ala itu ditambah huruf alif, sin dan ta, itu maka maknanya adalah meminta gitu. Jadi hartosna jadi nyuhunkeun. Jadi asalna istama'a yastami'u istima'an mustami'un mustamaun. Nah, asal nama tina sami'a yasma'u sam'an sami'un masmu'un. Jadi upami sami'a yasma'u mah mendengar gitu. Upami istama'a yastami'u mah memperhatikan gitu. Mata kelamun guru menta ka murid-muridna supaya mendengarkan dengan serius gitu, maka bahasanya istami'u, perhatikan. Nah gitu. Jadi guru keur ngajar, muridna teh maralaweung, malah aya anu ngobrol, aya nu hareureuy. Nah, maka perintahnya bukan isma'u, bukan itu. Dengekeun lain gitu. Tapi istami'u, perhatikan, regepkeun. Nah, jadi istami'u itu bukan sekedar mendengar tapi memperhatikan. Jadi nu ka kuping teh diperhatoskeun ti awal dugi ka akhir, A sampai Z. Margina Bapak Ibu nu hadir di majelis ilmu sapertos ieu sok disebat mustami. Naon ari mustami teh? Nah, mustami itu pendengar yang baik. Bukan sekedar mendengarkan, tapi apa yang didengar itu bisa diperhatikan. Nu didugikeun teh kaperhatoskeun ti awal dugi ka akhir. Margina mustami mah nyapa moal barhobeh. Nalika bubar poho kabeh mustami mah moal kitu. Sabab diperhatoskeun ti awal dugi ka akhir teh diperhatoskeun. Dina misalna dina tengup teu ningali saha nu nyarios teh nya, misalna aduh cenah abdi teu kapasian tempat dilebet ka bagian di luar teu katingali cenah ustadna saya teh, tapi nu didugikeun teh diregepkeun bae nya gitu. Malah bilih hilap deui nyanak catetan misalnya. Nah itu namanya mustami. Gitu. Pendengar yang baik gitu. Margina mustamimah bakal molototnya, Pak. Ya, moal meletet. Komo perem. Nah itu mustamimah kitu nya. Nah, jadi upami dina talim sapertos kieu nya jamaah teh aya nu ngobrol, sakeun ngobrol? Nya teu merhatikeun itu nu didugikeun teh, aya nu ngobrol, aya nu malaweung gitu. Bu, nalika ngobrol malaweung ngorek handphone, ka kuping teu anu nuju ceramah nyampikeun materina? Ka kuping, manya teu ka kuping disepekeran kieu nya, ka kuping ngan teu diperhatikeun. Talamun sakadar ka kuping tapi teu diperhatoskeun sanes mustami namina tapi samiun. Bukan mustamiun. Nah, jadi perintah menyimak Al-Qur'an itu, Pak, bahasanya di dia istami'u. Di mana dibacakan Al-Quran pastami'u, maka perhatikan ku aranjeun wa ansitu dan diam. Jadi memang kedah diregepkeun jeung diam, tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh mengeluarkan suara apa. Wajib teu, Pak? Wajib, kan itu perintah. Kata perintah istami'u itu. Nah, dina kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya hukum parentah teh wajib. Nah berarti lamun kitu mah aya nu maca Quran ku urang teh wajib
menyimak, memperhatikan bacaan eta. Iraha Pak, nu bacaan Quran ka kuping kurang teras kurang kedah diperhatoskeun, teras urang kedah cicing merhatikeun bacaan eta teh iraha. Nah, lamun ningali umumna ieu aya mapa berlaku iraha we nya. Rek di dalam salat ataupun di luar salatnya. Rek di masjid, rek di bumi nya misalnya urang ngupingkeun bacaan Al-Qur'an kedah istami'u lahuan situ. Nah, tapi para ulamanya, khususnya ahli tafsir ketika menjelaskan itu mereka sepakat wajibnya memperhatikan bacaan imam dengan seksama, diam, tidak boleh melakukan apa itu tuh hanya berlakunya di dalam salat. Di luar salat mah teu wajib. Ari bade merhatoskeun mah enggak ngan teu wajib di luar salat mah. Margi upami di luar salat wajib sapertos dina waktu salat merhatikeun bacaan Quran, maka urang bakal karerepotan. Ya. Arifin ti teh lembur pasir angin. Pasir angin bade ka dieu nya. Di masjidna teh aya nu maca Quran nya, Pak. Kedah eureun heula. Gantosan ya, nu maca Quranna sajuz. Nah, ibu bade ka pasar enjing-enjing tanya kaladasan di masjid atanapi ngalangkung kata tangi nuju ngaderes Quran ka kuping kurang kedah cicing heula nya diperhatoskeun eta. Nah janten upami di luar salat mah henteu wajib. Ari bade mah mangga nya. Ngan teu wajib, tah wajibna teh di dalam salat. Tamargina Imam Malik berpendapat bahwa ketika salat jahar maka bacaan Fatihahnya makmum teh kedah dibacanya lirah, tapi perhatikan bacaan imam. Nah, karena memang dengan memperhatikan bacaan imam pun itu dipastikan si makmum akan membaca. Menurang kayak gitunya, Pak. Lamun urang salatna teu malaweung. Jadi upami urang salatna teu malaweung nya, maka ketika imam baca surat Al-Fatihah atanapi maca surat-surat anu sanes kantenan upami surat anu sanesna teh urang teh tos hafalnya, maka dipastikan dengan menyimak itu sama dengan membaca. Gitu. Tamargina fadilah Quran teh kitu nya, Pak. Gitu. Ayeuna aya pendapat para ulama, Quran mah tong bororaah maca. Ngupingkeunana oge sami sareng maca. Dan ketika Allah merintahkan istami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, supaya arahnya kenging rahmat. Bu, hanya dengan menyimak bacaan orang lain urang tos kenging rahmat. Matak ayeuna nu ngadoanya, Pak. Allahummarhamni bil Quran. Nah, itu. Waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu manasitu wa alimni minhu ma jahiltu. Terus nanti warzukni tilawatahu ana alaili wa atrofan nahar. Itu ngahaleangnya, Bos. Uning apa artosna? Nadam tuh. Saya teh doa. Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah paparin rahmat abdiku awasan
Quran itu. Eta sebagian mah eta teh sok diaos dina waktu serengse maca Quran. Harapannya kenging rahmat. Dan memang tong macana nya tadi oge nguping nawai la'alakum turham. Allahumma rahamni bil Quran. Ya Allah, paparin rahmat abdi ku bacaan Al-Quran. Waj'alhu li imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Oge jantenkeun cenah. Eta Quran teh kangge abdi imam, jadi cahaya, jadi petunjuk, sareng jadi rahmat. Allahumma dzakirni, ya Allah elingan abdi minhu tina eta Quran teh. Mana situ? Naon anu abdi tos hilang. Wa alimni ma jahil tu oge ajarkeun, uningakeun ka abdi tina eta Quran naon anu abdi tos anu abdi teh terang. Warzuqni tilawatahu, oge paparin abdi rizkinya. Kesempatan kangge tiasa teras maca eta Al-Qur'an ana al-lail wa atropan nahar di penghujung malam, penghujung siang. Saya Pak doa namanya saya. Nah, jadi dengan bacaan Quran itu menjadi salah satu kesempatan kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Tong macana sarua ayat mah ku ngupingkeun nawe tos kenging rahmat. Nah, jadi perintahnya untuk menyimak bacaan Al-Qur'an, para ulama sepakat itu wajibnya di dalam salat. Di luar salat mah teu wajib. Ari bade mah mangga. Ira wajibna waktu salat teh lamun bacaan imamna tarik jahar ka kuping ku makmum. Lamun teu ka kuping wajib dikupingkeun teh Pak. Bade ngupingkeun naon ya Pak? Bade merhataskeun bacaan naon ya nalika bacaan imam teh teu ka kuping. Nah, mata kieu engke nya Pak Bu. Nah, termasuk fatwa Dewan Hizbah di Persatuan Islam ieu sapagodos ya. Sejalan sareng mazhabna Imam Malik. Nah, makana kieu lamun urang ngamakmum teras imam waktos mimpin salat berjamaah teh bacaanana henteu ka kuping Pak. Misalna naha suwanten imamna anu alon atawa jamaahna seueur teuing cekap ka kuping teh ku 5 jajar kapayun weh kitu nya. 5 jajar ka genep jajar ka ditu mah kitu nya. Tos teu ka kuping bacaan imam teh. Maka anu teu tiasa nguping bacaan imam tetap maca ku nyalira. Sami we sapertos kieu nya urang upami masbuk ieu. Masbuk atawa teu masbuk oge nya. Tapi dari salat ngawitan mah nya Pak. Ya. Kalau terutama mah kitu nya biasana dipastikan si imam teh matak aya imam teh kudu bisa macanya. Kadang lamun masbuk misalnya urang teh ngamakmum ka hijami nya. Anu kedahna tarik macaan tapi teu tarik Pak. Kunaon teu tarik teh saja dan isinen beureun kitu nya. Tah, urangnya nalika teu tiasa ngabandungan bacaan imam, maka di situ maka urang tetap baca sendiri. Nah, kitu nya Pak begitu. Eta pendapat anu kadua Imam Malik ya, bahwa kalau sholat sir maka makmum membaca, tapi kalau sholat jahar mah teu kedah maca, cukup ngabandungan bacaan imam. Nah, teras engke aya Pak anu mencoba mengkompromikan antawis pendapat Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad anu ngawajibkeun maca surat Al-Fatihah nya itu dina waktos bacaan imam jahar sareng Imam Malik anu melarang membaca surat Al-Fatihah dina waktos bacaan imamna jahar. Pan eta bertentangan ya Pak? Ya. Bertolak belakang pendapat Imam Syafi'i sareng Ahmad sareng Imam Malik teh. Upami nuturkeun Imam Syafi'i maka teu ngamalkeun ayat pastami'u lahu wa ansitu.
Lamun nuturkeunnya Imam Syafi'i berarti makmum teh henteu maca surat Al-Fatihah secara langsung. Nah, aya anu berpendapat kieu untuk mengkomprominya mun dina kaidah istinbat hukum istilah thariqatul jam'i, Pak. Jadi dua pendapat yang bertentangan itu cobi digabung supados dua-duana kacumponan. Jadi pendapat Syafi'i sareng Ahmad kacumponannya diikuti, teras pendapat Imam Malik oge sama diikuti. Nah itu carana kieu, maka si makmum ketika imam baca surat Al-Fatihah tetap disimak. Sabab ayat perintah istami'u lahu wa ansitu. Tapi supados si makmum tetap bisa maca surat Al-Fatihahnya. Ira cenah macana hiji tiasa di sela-sela imam rengse akhir ayat dan sebelum menyambung ayat berikutnya. Jadi di sela jeda ayat, Pak. Gitu. Ya. Jadi kieu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak gitu. Ya. Jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipangkat imam beres eta makmum maca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tak gitu. Jadi di sela-sela selesainya, berhentinya. Di sela-sela waqaf imam dari satu ayat ke ayat berikutnya, maka disitulah manfaatkeun jenaku makmum pikeun maca surat Al-Fatihah nyalira. Gitu. Maka dengan cara seperti itu, bacaan imam tetap diperhatikan ka kupingnya. Jadi itu istami'u lahu wa ansitu teh gitu. Nah, terasnya dia tetap bisa membaca surat Al-Fatihah dengan sendirinya. Itu satu. Anu kedua, beri kesempatan makmum. Ketika mereka mau baca surat Al-Fatihah, iraha di mana tos rengse maca surat Al-Fatihahna imam. Matak sapalih masuk aya nu maraktekeun kitu. Imam beres Fatihah waladhdallin amin, tara langsung maca surat nu sanes, tapi calikeula sakedap. Kunaon calikeula sakedap? Maksudna mah jeda waktos kake masihan kasempatan ka makmum pikeun ngarengsekeun maca surat Al-Fatihah. Namun eta mah hanya sekedar pendapatnya, Pak, eta nya gitu. Hartosna solusi seperti itu masih kontradiktif kana teh kieu maksudna teh. Kumaha lamun si imam maca surat Al-Fatihah na teh wasol? Aya nu maca surat Fatihah wasol, Pak? Aya. Komo keur tarawih mah nya. Usum di wasol pan itu teh. Di ayat kahiji nepi ka waladolin, Pak. Teu waqaf tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Cik upami imam maca surat Al-Fatihah na kitu makmumna ikiraha apa? Tah kitu lamun aya pendapat di sela-sela cenah. Terus lamun di akhir baca Fatihah kumaha? Nah. Mending lamun imam teh mau surat naon-naon deui nya, Pak. Kumaha lamun maca surat nu teras, kumaha lamun imamna teh teu maca surat deui. Langsung ruku. Rek ira cenah maca surat Al-Fatihah na. Itu mempertanyakan pendapat anu mencoba mengkompromikan di antawis mazhab Syafi'i Hambali sareng mazhab Maliki. Ya. Mohon. Ya, kan sama gitu ya. Cek. Lamun
Lamun imam bade masian kasempetan ka makmum maca surat Al-Fatihah nya Pak. Kuduna mah tong waka walad dolin oge nya. Berarti ke waladuna teh bareng sareng makmum anu tinggalin pan gitu logikana mah kitu nya. Lamun bade masian kasempetan ka makmum pikeun maca surat Al-Fatihah. Ari walad dolin terus diaminan mapan berarti dianggap atos eta teh nya maca surat Al-Fatihah. Dari amin mah eta disunatkeunana nya disunahkeunana dibaca ketika selesai maca surat Al-Fatihah. Eta pendapat anu kadua nyaeta pendapatna Imam Malik. Menurut beliau apabila salat sir makmum tetap baca tapi upami salat jahar mah maka wajib menyimak bacaan imam. Terus anu katilu. Wa zahaba Abu Hanifah ila annahu la yuqra'u khalfal imam la fis sirriyah wala fil jahriyah. Numutkeun Imam Abu Hanifah mah makmum teh henteu maca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah teh henteu kedah dibaca pangeureun imam teh. Baik itu salat yang jahar ataupun salat yang sir. Jadi istilahnya Pak, gratisan salatnya Pak. Bisa ditanggung ku imam itu. Baik salat jahar ataupun salat sir. Jadi saur Imam Hanafi mah Pak, urang tengah surat Al-Fatihah teh sanes magrib isya sareng subuh unggul anu ka kuping tarik bacaan imamna. Salat lohor sareng asar oge teu kedah maca. Itu. Calik we kitu nya. Ya, pamisah sim kuring Pak. Lamun teu kedah maca surat Al-Fatihah teh surat Al-Fatihah unggul atawa sareng bacaan nu sanes. Di dia mah saur mazhab Hanafi mah surat Al-Fatihah unggul teh wajib maca teh. Bacaan sanes kumaha? Baca. Ngalamun sanes kumaha? Lamun Fatihahnya teu wajib baca, nu sanes tetep maca, anehnya Pak. Atuh bade teu maca dengan alasan geus ditanggung ku imam mah, entos sadayana bacaan gitu nya. Pandasarna teh gitu. Idza kana lahul imam fa qiraatul imamu lahu qiraah. Di mana aya jami anu salat ngagaduhan imam, saha anu salat ngagaduhan imam teh? Mau. Jadi upami aya makmum salatnya, maka makmum teh teu kedah maca surat Al-Fatihah cenah. Sabab bacaan Fatihah teh geus ditanggung ku imam. Ya. Lamun ngukur-ngukur nya Pak. Kunaon atuh Fatihah unggul nya Pak teh dibaca teh? Geus sakan tenan gitu. Sadayana dugi ka salam cicing gitu. Nah itu lamun cik urang gitu. Geus diwakilan ku imam itu. Eta para wargi sadaya nya ngeunaan masalah anu kaopat nu dibahas dina kitabnya tafsir ayat ahkam as-sabuniyah tentang apakah makmum itu wajib baca Fatihah di belakang imam? Nah, ternyata itu ada 3 pendapat yang beliau kutip. 1, pendapat Syafi'i dan Imam Ahmad yang mewajibkan makmum baca surat Al-Fatihah baik dalam surat yang sir ataupun yang jahar. Anu kadua, mazhab Maliki atau Imam Malik ketika berpendapat bahwa di mana salat sir dibacanya ku makmum teh, lamun salat jar teu kedah dibaca sebab ada kewajiban makmum untuk menyimak bacaan imam lamun bacaan imamna jahar. Anu katilu mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa makmum baik salat sir ataupun salat jahar teu kedah maca surat Al-Fatihah. Dan memang awalna oge kamarinya Imam Hanafi mah berpendapat surat Al-Fatihah tidak wajib dibaca ketika sholat. Sanaos ayat hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Imam Hanafi mah mengistinbat hadis itu dengan menyimpulkan la sholata tidak ada sholat di situ bukan tidak sah. Tapi kata Imam Hanafi mah hanya tidak sempurna saja. Jadi sah sholat nama ngan isaah cenah goreng patut gitu nya. Jadi mun ngukur hukum sah teh sah. Sah tanah pinte teu maca Fatihah. Saur Imam Hanafi mah sah ngan goreng patut gitu. Nah itu nya. Hanya kurang sempurna saja. Nah upami urang ngabandingkeun sareng putusan Dewan Hizbah ti Persatuan Islam
maka palebah dia ada kesamaan pendapat sareng pendapat Imam Malik bahwa ketika kita sholat sir baca Fatihah dan surat yang lain, tapi ketika sholat jahar mah kita sebagai makmum tidak membaca tapi wajib menyimak bacaan imam. Tas cekap sakitu kumaha? Mohon. Kupingkeun, Pak. Ya. Mohon. Nah, jadi lantaran makmum itu wajib menyimak bacaan imam. Nah, ya lamun orang badai ngiringan mazhab Maliki atanapi upami naros ka Dewan Hizbah di Persatuan Islam nya, Pak. Upami ka mazhab Syafi'i mah kenging sarokaat eta teh. Tong bororaah ka kantun Fatihah taras masih kene kabujeng nguping bacaan surat nama imam. Masih imam menuju ruku kabujeng kene ngiring ruku. Nah, saur mazhab Syafi'i mah urang kenging sarokat hartosna teu masuk. Nah, tapi upami di Dewan Hizbah Persatuan Islam, nah, maka lamun urang ka kantun surat Al-Fatihah kabujeng ngupingkeun bacaan surat nu sanes sungkul, maka itu sudah dinilai masbuk. Jadi kedah nambihan. Naon sababna? Sabab teu kaal surat Al-Fatihah. Pan cenah tiasa maca sorangan. Nah, pan mazhab Persatuan Islam hanya Pak gitu. Ya, ketika imam sedang membaca maka tidak boleh membaca apa-apa. Istami'u lahu wa ansitu. Nah gitu. Jadi atas tamat bab Fatihah. Insyaallah enjing lebat karena bab sihir. Coba orang ngabahas pesulap merah. Ada sikap aya pantarasan di? Enggak. Ya. Desau ya? Sanes kewajiban. Ya, dina waktu salat atau di luar salat? Ya. Henteu. Ya. Jadi kieu engke maca bismillah dina kamari tos dibahasnya. Bismillah di surat Al-Fatihah atau surat yang lain termasuk bagian dari surat itu atau bukan? Itu kan beda pendapat. Anu jadi patarosan upami dina waktu salat ya, urang teh teu maca bismillahirrahmanirrahim. Teu sawios-wios, Pak upami surat anu sanes. Talamun Fatihah mah kedah dibaca. Nah, sabab itu bagian tina surat Al-Fatihah. Upami orang ngiring pendapat yen bismillah kalebet bagian tina surat Al-Fatihah. Lamun orang berpendapat bismillah bagian tina surat Al-Fatihah tapi bismillah na tadi baca berarti orang teu sampurna baca surat Al-Fatihah. Nya. Eta dina surat Al-Fatihah. Tapi surat nu sanes mah misalnya bada Fatihahnya. Urang teh ngaos di awal, tapi teu maca bismillahnya, Pak. Mangga teu nanaon. Berarti ngetangna urang teh teu dilebetkeun bacaan bismillah. Misalnya waduha. Waladhdallin amin. Wadduha walaili idza saja gitu. Kenging teh. Kenging berarti urang ngaliwatan bacaan bismillah gitu. Iya. Ya gitu. Tang bororah Pak. Misalnya sawaktos-waktos Bapak salat henteu maca surat nu ponok utuh nya Pak. Tapi ngaos surat nu sanes lantaran panjang teu sasurat. Dicanak we sababaraha ayatnya. Atau di tengah surat. Kenging teh. Kenging baca bismillah teh. Henteu nya. Teu maca bismillah. Naon sababna sabab urang macana di tengah surat. Tuh, di tengah surat wae kenging komo urang maca ti mun ayat kahiji gitu. Gitu. Ya. Iya. Nah, itu nanti kembali kepada ngiringan pendapat mana. Ya, itu. Dasar. Ya. Ya, upami di luar Fatihah mah emutan simuring teh acan menakan putusan namanya. Tapi upami emutan simuring di luar surat Al-Fatihah mah tidak wajib. Ya. Ya.
Walaupun itu adalah bisa jadi, tetap kita berpendapat bismillah di awal Al-Baqarah bagian tina surat Al-Baqarah. Wajib teu urang maca bismillah nalika bade maca surat Al-Baqarah. Pan teu wajib kedah di bismillahna lah. Jadi kieu, teu wajib urang maca surat Al-Baqarah teh ti mimiti bismillah. Ari Fatihah mah wajib ti mimiti bismillah pan gitu. Sebab itu bagian utuh tina surat Al-Fatihah anu hukumna wajib dibaca. Pan maca surat nu sanes mah teu wajib. Hiji hukumna teh wajib maca surat nu sanes mah gitu nya. Terus anu kadua kenging henteu maca utuh oge nya. Nih, misalnya kieu, upami urang bade saatos surat Al-Fatihah teh bade ngaos surat Al-Baqarah, wajib sasurat teh, Pak? Nah, upami Persatuan Islam termasuk mazhab-mazhab yang lain teu ngawajibkeun, tapi aya oge Pak upami dina mazhab naonnya upami di Syiah tuh. Ulama Syiah ada sebagian yang mengatakan urang mun maca surat teu meunang sapotong. Jadi kudu utuh. Ya. Kudu utuh. Ya itu. Nah. jadi kudu utuh teu meunang sapotong-sapotong. Pan kadang urang ngosok teh sapotongnya, Pak. Atau sabara ayat mun Al-Baqarah teh 3 ayat terakhir lillahi ma fis samawati. Atanapi ayat kursina wungkul 2 ayat jeung setelah ayat kursinya itu. Kita mah boleh itu. Kalau di mazhab Syiah mah itu tidak boleh itu teh baca surat sapotong itu kudu utuh gitu. Untung bukan Syiah. Nah, jadi kembalinya di luar surat Al-Fatihah mah upami urang bade ngaos surat seg teu dibaca bismillahna teu sawios-wiosnya. Da maca surat Fatihah, maca surat sabada Fatihah mah henteu wajib. Jadi cek paripos bade setengah surat ya kenging. Ya, enggak. Dina masalah Fatihah dina masalah sholat. Pada Pak Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad eta kan itu dhaif atau kumaha? Ya. Jadi enggak usah dibaca Ya. Ari fikih mah Pak ya sebetulnya lazim adanya ikhtilaf. Jadi memang kita tidak berhak untuk menyalahkan. Walaupun orang meyakini pendapat kita yang paling benarnya. Tapi orang teu bisa ngagogoreng pendapat nu sanes gitu. Ari menyalahkan mah boleh ya. Menyalahkan mah boleh. Ngan teu dianggap goreng nu salah teh gitu. Nah itu. Itu lamun dina ranah ijtihad. Da ari ijtihad mah teu aya anu qat'i, Pak. Semuanya zonni. Prasangka saja. Itu. Makanya engke dina bab ijtihad mah nu salah oge diapresiasi. Gitu. Bakal menang ganjaran sanajan salah oge. Ya. Tapi tentunya itu setelah si mujtahid itu ya, sesuai dengan proses ijtihad apa? Istifraghul wus'i fi naili hukmi syar'i. Dia mengerahkan segala kemampuannya dalam rangka mencoba menistinbat hukum syara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anu salah ge Pak bakal diburuhan, buruh naon? Buruh capek nak. Pan gitunya Pak. Ijtihad lamun leres ganjaranna sabaraha hiji? 2 nya. Lamun lepat hiji. Anu 2 kenging tina naon eta teh poinna teh? Hiji nya. Ijtihadna Pak ngadamelanana prosesna itu. Diapresiasi tadi nilai kenging poin ta prosesna teh. Anu kadua kenging ganjaran tina leresna. Nah itu. Tak kitu lamun anu ijtihadnya kenging mun leres kenging ganjaran 2, lamun salah kenging ganjaran hiji. Allah itu akan mengapresiasi hasil kerja hamba-hambanya dina bab ijtihad, baik yang betul ataupun yang salah. Jadi bade anu ijtihadnya benar ataupun yang salah ku Allah mah diganjaran Pak gawena sami. Nah, ngan ke akan ada kredit poinnya. Nilai lebih keur anu kenging, keur anu betul ijtihadna ditambahan hiji. Contoh kasus kieu Pak, kantos teu nguping. Dina kitab Bulughul Maram aya tuh.
sahabat nuju sapar nya teu aya cai. Talantaran teu aya cai ada perintah untuk tayamum. Ketika tidak bisa wudu dengan air maka diperintahkan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah tapi teu laminya tenaskeun perjalanan menakan cai. Maka anu hiji mah ngulangan salat. Sabab aya cai. Anu hiji teu ngulangan salat. Enggak saya cukup dah geus salat mah tadi teu kudu diulangi deui. Nah teras eta dua sahabat sumping ka Nabi. Saur terus dua sahabat tadi nyaritakeun kejadian tadinya, Pak. Maka saur Nabi, ka anu ngulangan, ka anu henteu ngulangi salatna, Pak. Saur Nabi teh, asabtas sunnah. Jadi ka sahabat anu teu salat deui nya, Pak, gitu. Jadi salatna cekep sakali ku tayamum unggul tadi sanajan menak cai saur Nabi, asabtas sunnah. Anjeun geus sesuai sareng sunnah. Teras kanu ngulangan salatna, Pak, laka ajran. Anjeun menang 2 ganjaran. Nu leres nu mana, Pak? Pan eta teh sahabat istihadnya. Nya. Pan sahabat istihad ketika beres salat ku tayamum sasarangan salatnya tayamum berarti aya cai neraskeun perjalanan menahan cai nu hiji salat deui da aya cai anu hiji mah tetep salatna nu ti payun teu ngulangan salat. Kanu teu ngulangan salat saur Nabi anjeun geus sesuai sareng sunnah. Kanu ngulangan salat anjeun menang ganjaran 2. Nu leres nu mana? Ya. Ya. Pak di dieu anu leres ya. Anu kenging anu leres anu teu ngulangan salat. Tapi cenah tadi anu ngulangan salat menang 2 nya, Pak. Ari anu teu salat sabaraha hiji? 3, Pak. Iya. Kunaon anu ngulangan salat 2, anu teu ngulangan salat 3 nya. Pak anu ngulangan salat ganjaranana hiji nya. Hasil ganjaran salatna tadi tuh. Ganjaran salatna anu kaduana ganjaran ijtihadna ngan salah. Nya. Anu sesuai sareng sunnah menang 3. Hiji ganjaran manena salatnya tadi dengan tayamum itu. Anu 2 deui ganjaran ijtihadna nu leres. Pan saur Nabi asabta sunnah sesuai sareng sunnah anu teu salat deui teh berarti anu leres anu teu salat deui. Ngan beureun rada bingung teh. Kunaon anu menang 2 kala anu salat deui nya, Pak? Tah, anu menang 2 anu salat deui teh hiji nya ganjaran salatna, anu kadua ganjaran ijtihadna ngan teu tepat. Gitu. Anu sesuai sunnah mah 3. Da ganjaran anu kahiji ganjaran salat, anu 2 deui ganjaran ijtihadnya yang tepat sesuai sunnah. Tah lamun aya keneh Nabi mah panya, urang teh tiasa narosin, ya Rasul mana nu leres gitu. Nah ayeuna mah apa moal tiasa. Imam Syafi'i dengan pendapatnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dengan pendapatnya masing-masing. Sampai sekarang para ulama pun seperti itu. Nah makanya dalam ijtihad itu tidak bisa. Engkau aya kaidah layun qadul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Jadi kalaupun kita bisa mengatakan itu pendapat salah, kuring nu bener, boleh saja begitu, boleh saja begitu. Tapi orang teu meunang ngagogoreng. Hasil ijtihad orang lain. Gitu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i mah kieu, bisa jadi ra'yuna sahih yahtamilu alal khata'. Sari Imam Syafi'i gitu. Pendapat saya ini benar. Tapi masih mungkin aya salahna. Wa ra'yu ghairina khata' yahtamilu asahih. Pendapatmu saja cekuring masalah. Tapi masih mengandung kemungkinan benar. Nah, ijtihad harus gitu, Pak. Kudu yakin lamun urang sebagai mujtahid, yakin hasil ijtihad itu adalah yang paling benar. Ya.
Jadi ulah ragu, ongkoh beristihad tapi nuturkeun saja. Itu mah konsisten gitunya, Pak. Jadi kalau orang mau beristihad itu kalau sudah sekelas ulama mujtahid, ya dia harus yakin dengan pendapatnya. Yakinkan bahwa pendapatnya itu paling benar walaupun masih memungkinkan ada salahnya. Pendapat orang lain menurut dia salah, tapi masih memungkinkan ada benarnya. Da ieu mah ijtihad. Hasil ra'yu, bukan dalil qat'i numutkeun Quran sareng hadis. Iya. Lamun memang orang tos tiasanya menilai bahwa ternyata pendapat Imam Syafi'i itu salah, kemudian bertentangan dengan hadis. Nah, jadi cariasan Imam Syafi'i tadi mah dalam rangka saling menghormati. Ya. Jadi teu silih salahkeun. Ya. Jadi teu kudu matak pasya gitu. Gitu. Panari memang dalam bidang fikih apapun sebetulnya kita juga sama, Pak. Sebagai pengikutnya. Pan orang mah bukan mujtahid. Ya. Orang mah pengikut. Sehingga orang sami we ka Dewan Hizbah teh ngikut imannya. Dan orang mah tidak bisa beristihad. Ya. Jadi ketika kita ikut pendapat ulama Dewan Hizbah, ya, itu yang kita yakini benar, tapi kita juga menghormati pilihan orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Temenang digogoreng gitu ya. Nah, itu dalam etika berpendapat seperti itu. Ya. Ya, makanya orang dina nuturkeun pendapat orang lain teh tidak jadi mukholid, tapi harus muttabi. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk ittiba, Pak. Untuk taklid dah gitu. Naon bentana ittiba sareng taklid? Sebetulnya mah ittiba jeung taklid gawena masami Pak nuturkeun eta teh. Nya, nuturkeun sabab teu bisa beristihad nyalira gitu nya. Nya, nuturkeun eta teh. Ngan bedana ari nu taklid mah nuturkeun teh kumaha nu di ditu we urang mah teu apal naon. Ta ari ittiba muttabi mah teu cekap nampi, tapi anu katampi teh kauninga oh kieu alesanana. Ta urang mah diajarkeun piwarang gitu. Naon sababna dina surat Al-Isra wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, jangan kau diam dalam satu permasalahan. Cukup nuturkeun we teh bisa kukumahanya, Pak. Pokona mah cek ajengan, cek ulama urang mah teu kudu apal, tuturkeun we gitu nya. Nah, memang itu karakter mukallid kan begitu. Ya. Da urang ge tiasa jantan Pak sami eta teh nya awal namanya. Nah, mata ku ngaji siga kieu teh tadi ajar urang teh naik level, Pak. Tina mukallid jadi mutabi. Da ari awalna mah Pak anu awam anu bodoh mah nya Pak, bukan mustahid mah kabeh ge mukallid atuh Pak. Sakurang punten Bapak Ibu, urang diajar salat tirah Pak. Nuju alit diajar salat. Tiasa teu meraktekeun salat. Urang nuju SD Pak, salat tiasa teu? Tiasa meraktekeun salat. Urang salat bisa kitu ti mana Pak? Nurutan mah eta teh. Terang teh dalil-dalilna. Teu terang tah berarti keur SD mah urang teh mukallid. Nya. Nurutan unggul teh apal naon alasanan pokona mah cek kolat kieu cek guru kieu pan kitu nya. Eta. Tah, urang tos kieu mah apanya? Ulah tetap mukallid wae. Kudu jadi muttabi, ulah taklid wae kedah jadi ittiba. Hartosna naon? Nu ku urang dituturkeun teh terang alasanana. Tah ieu dalilna gitu. Walaupun nantinya engke dina bab fikih mah tetap urang bakal menakan seueur ikhtilaf seueur benten pendapat. Tah di dieu ge urang otak teh nya Pak nya. Di piwarang pikeun milari mana pendapat anu langkung nya. Cek urang lebih benar gitu. Cek emutan urang. Da anger cek batur mah manehna lebih benar. Sami we sari Imam Syafi'i beliau yang lebih benar. Sari Imam Ahmad beliau yang paling benar. Sari Imam Malik sami, itulah yang namanya ijtihad. Jadi intinya perbedaan pendapat tidak harus menjadikan parasia. Pan baheula masuk parasianya, Pak.
Nu ieu tekan nu ieu teh. Nu ieu kudu teh ieu teh nepi ka mung papanggihnya itu. Teu kedah kitu sebetulnya. Mangga weh katanya nya. Ngan urang mah upami bade naon teh diajar ilmunya dalam rangka mengkaji semua pelajaran silakan saja. Ngan ketika pilihan masing berbedanya, terkedah nepi ka jadi parasi. Tak gitu. Cekap? Ya, Bapak Ibu ikhwati iman. Ayo Ibu sama enggak? Oh. Upami salatna jar sir. Ya. Upami eta dina awasan Al-Fatihah, Bu. Atawa nepi awas surat sanes? Ya. Upami urang salat sir lohor asar misalnya, Pak. Terus urang teh nuju ngaos surat An-Naba misalnya. Ya, itu urang teh mau surat An-Naba. Ari imamna mata surat Al-Ikhlas, Pak. Pancan tamat urang teh An-Naba teh nya. Ya, imam kabujang rukunya atau santong ditamatkeun nya, Bu. Teu keng ditamatkeun. Mun urang namatkeun An-Naba dugi kareng sehari imam Al-Ikhlas ge urang kakantun itu. Nah, eta lamun ngaos surat anu sanesnya itu. Ta lamun Fatihah mah cobi ku urang misalna nemu orang ihdinas siratal mustaqim imam tas ruku bujeng bereskeun dah. Dugi kareng Al-Fatihah. Tapi lamun sekiranya orang name alhamdulillahirabbil alamin imam tas ruku tong maksa da moal ka udah. Nya gitu nya. Tong maksa da moal ka udah. Nah, tak kitu nya Bu. Jadi ningali sikon ari keneh ari kinten-kinten kabujeng keneh namatkeun Fatihah mah nya. Margi Fatihah mah kendahnya. Maka bujeng we, tapi upami moal mungkin atau sen tong maksakeun berarti engke urang masuk. Ya. Bapak Ibu ikhwatu iman sakitu anu tiasa dikaji dina kasempatan sonten ayeuna mudah-mudahan janten tambihan wawasan ilmu kangge urang sadayana kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.